Jadi termasukna ayeuna urang moga-moga we kaasupkeun urang mah ulah jadi sobat iblis jeung setan, kudu jadi musuh iblis jeung setan. Paduli didelekan, didilakan gitu kadeuleuy gitu. Kan ngomong mah teu kadeuleuy tapi bangetna eta hudang teu kuat sih. Sanajan nepi ka parebah kumaha ge urang ku banget sieuna atawa ku banget wegahna ku hayang ngompol kompon ge lagi modal. Si kuat nahan mah. Teu kuat nahan kajeun teuing eueuh kasieun, eueuh kumaha, eueuh keur di mana sok? Kajeun kumaha? Hudang maksakeun nurutkeun hayang ngompol jeung modal. Tapi geus beres eta. Ti kuat mah tiba keur wewes we ungkul jeung gisang. Langsung mun anu kuat mah langsung wudu. Sakitu tirisna jeung tununa rapat, langsung wudu. Laporan teh dinya teh peramun ya. Aya merangan hayang ngompol jeung modal mah kuat. Begitu ari merangan nu geus ngompol jeung modal geus gisana hayang wudu. Tina wudu malah cepet walau kana rokaaten cing atuh tipeun aya 2 rakaat ngomong teh mah. Ngomong teh berenang geus beres tahajud, mun hajat geus hajat erek salat tobat erek naon. Sakitu ngomong teh mah 2 rakaat mah tuh. Kaituna marek ngopi ngarokeuheug lah. Sakitu penting mah nyaring ada keur nyaring jeung rezeki jeung ilmu teh kitu. Da ngomong teh esuk cing atuh ngomong teh mah 2 rakaat mah duha kitu. Tah eta teh patulah patali dibarokahkeun ku jeung milik rezekina cenah. Da kurang-kurang mah merangan hawa nafsuna boro-boro berting-berting gitu. Tak gitu. Tah dina penting dina urusan tahajudna. Tapi ka subuhna ieu mah subuh rek salat subuh. Pan lain lumayan nya. Tadi dina aya asobru kasibrin murun mudaqqatu lakina wa bitu ahlaminal asali. Sobar soca rojadam pait pisan rasana nanging wekasanana amis batan maduna teuing nadom naon eta teh gitu. Asobru kasibrin murun mudaqqatu lakina wa bitu ahlaminal asali. Sobar soca rojadam pait pisan rasana. Ai sobar teh mun kudu naon? Kudu sabar, kudu maksakeun nya. Maksakeun sobar soca rojadam. Panon perih, panon peuheur, panon tunu, kesen ta rojadam. Sobar rojadam, soca rojadam. Pait pisan rasana. Pait pisan rasana teh kesen. Walakin tatapi mah nanging wekasanana amis batan maduna. Iraha teh batan amis batan maduna. Can waktuna ieu mah teh. Ayeuna mah paling lamun ku Allah tan ada kesen gudang kitu teh dibikeun kana barokahna. Dibikeun ku Allah, Allah janji teh. Dibikeun barokahna teu jamapan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dunya pidi wa dunya di dunya jeung di akhirat. Ka di dunya teh ku Allah dibikeun membasor ladang mereka peureuss tunuh salat subuh berjamaah. Erek salat tahajud teh. Ku Allah dibikeun di alam dunya barokahna. Mana barokah teh termasuk repeh rapi rumah tangga eta teu ngarasakeun teh. Nepi ka ayeuna teu pati ripuh milik rezekina urang aya bari disyukurkeun. Dibere nikmat ku urang disyukuri, dibere musibah ujian jeung cobaan urang sabar. Tah eta teh barokah cenah eta. Aya ganjaran mah lain waktuna ayeuna mah lamun ganjaran sholawat 11 kali atawa sakali di 10. Geus moal mahir di alam dunia teh boro-boro sakieu kabehna. Ayeuna janji Allah mesti man sholat alaiya wahidatin sallallahu alaihi wasallam sajelema nu maca selawat sabalikan dibalas 10. 10 balikan ku ajengan di lulubuanan. Aya jelema 100 urang bikeun kabeh nu aya di dieu bakal mahir moal kaganjaran. Apa nih moal mahir? Dunia mah ieu teh alam qolil, alam leutik dunia mah. Hiji alam leutik, 2 alam ruksa. Alam leutik, alam loba nu butuhna. Di ditu mah akhirat mah alam tabir. Maka kudu ditu. Di mana akhirat teh baina dunya wal akhirah fi kubrihi. Antara dunia jeung akhirat teh alam kubur. Di mana geus ka alam kubur, tah bakal ngarasakeun nikmatna jeung laknatna. Ladang ngaji, ladang sholawat, ladang zikir, atakoh, tunuh, ripuh, maksakeun subuh. Bakal dibikeun ku Allah
lamun kongang maka tempo bakal nu ngadeluk dirinya malam Jumat bakal ngarasakeun tah nikmatna ladang dampakna geus dibikeun ku Allah sebahagiaan ladang ngadungna ladang bedegongna ka Allah topongna ka Allah geus tadi itu mah Robi laula akhortani ila ajalin qarib geus dibere kadinya mah Robi he pangeran abdi laula akhortani lamun seuk abdi ajalin qarib bere kasempatan cing tong ka ditek ieu dimaotkeun atuh sajam mah pomo sabulan saminggu sapoe sajam bere kasempatan rek tobat rek istighfar rek ulang rek hirupkeun hate atuh geus nepi kadinya mah boro-boro ayeuna kain tuh lamun nyarita mah konganna eta ahli kubur ngalampung payuna kalampungan kuburan urang cek urang teh assalamualaikum ya ahlal kubur darul qaumil mukminin wa ana insyaallah bikum lahikun make senal capit ka kupingeun tah pojeur kubur teh make senal capitna teh ngomong urang ka kuping nyaho itu ieu ngan teu aya teu imkan kongang teu aya kudu ka kupingeun ku urang kieu terkecualikeun mun masuk aya anu nepi ka eta mah suara hati anu keur kajalmi anu di pitahawah mah kitu aya cek terang dina kitab Dapoikul Ibar nerangkeun bahkan eta si mayit teh ima keur disiksana wa ima ayeuna keur bagyana bakal kauningan. Sabab aya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabat nya ngalangkungan di kuburan anu pas pisan eta kuburan teh keur nandangan siksaan Rasul pan bisa sauran geuninganna ninggalkeun pas pisan anu di jero kubur teh nu disiksa nepi ka petik naon palapa hormat ditentenkeun saur Rasul ka saur sahabat ka Rasulullah ya Rasulullah naon ieu teh masalahna ieu nu di jero kubur nu dilangkungan teh nuju aya nandangan siksaan naon teh atuh lagi dosana teh teu pira geuninganna hiji dina kahampangan tara bebersihnya terangisan ya terangisan tapi itu kadua nanti terangisan teh diantarana teu pira dengan barang batu anu dina mun cara pagar teh mah pagar dipake nyeungeulnya. Sageureuna ge atuh pertinya nyeungeul mah pasar geuningan. Eta teh tanpa izin tinu boga anu dipake nyeungeul geus sakitu geus sana. Eta kahampangan urang komo lamun bari nangtung dina pakuburan bari nyadepan kiblat jeung ilmu teh ngumpul teh kitu. Sarekna teh bau kuring kitu teh kuleungeun hulu si hajanana. Geus komo kitu mah. Ieu teh teu berarti teh ngisang dosana sakitu jadi siksaan. Pan pila lagi malah ninggalkeun salat mah. Ninggalkeun salat, ninggalkeun puasa mah. Cacak-cacak nih sakitu dia jadi siksa. Tadi ieu mah di dunia mah urang waktu katanen, di akhirat mah engke waktu manen. Di mana hayang loba panen, maka di dunia teh kudu sagala dipelak. Mana sagala dipelak teh beres salat wajib berjamaah milu kana wiridana. Geus beredanana istighfar pelak, sholawat pelak, zikir pelak, tasbih pelak, silaturahmi pelak. Urang teh pelakan ieu teh keur pelakan. Da teu meurang hawa nafsu mah boro-boro, nya capek, nya tunuh, nya wegah, leres teu. Tah teh di perangan, urang teh merangan hawa nafsu, iblis setan supaya jadi musuh iblis jeung setan. Ulah kaasupkeun urang dulur iblis jeung setan. Sabaraha kita pan kamari geus asana dihancana anu 10 teh. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala sallallahu alaihi wasallam la iblisa kam faqauka min ummati qala asharatun al-ula hakimun jair. Tanya asana musuh eta mah nya. Musuhna kan ayeuna mah nerangkeun sobatna lain. Ulah nerangkeun musuh iblis mah kamari geus diterangkeun jumlahna aya 15. Ayeuna mah jadi termasuk nerangkeun teh sobatna iblis. Saur Rasul faqala sallallahu alaihi wasallam lain bisa ka iblis kam sabaraji faqauka ayeuna sobat anjeun dulu anjeun min umat ti umat kami teh qala asalatuna 10 ngomong ke kaca itu al awalu hakimun jairun anu kahiji termasuk sobat aing hakimun jair. Hakim teh jalma tukang hukuman jairun anu lacut cek urang nama jadi pamimpin lah gitu. Jadi ai pamimpinna ku alwasat kudu adil alwasitatu bainal amroini nunya sigar tengah neuneun perkara dina tempat
nah namun anu bener jadi salah, anu salah jadi bener, adil teh. Hakim berarti nu kitu teh hakim jair, hakim lacut. Nah hakiman ieu mah dina hakim lacut mah lobina teh meunang jadi adil monyetnya jeung naon? Adil monyetnya. Adil monyet dan parbut anjing jeung kucing parbut roti lain dihakiman ku monyetnya tanya. Jadi adil nanti itu mah adil-adilan. Jadi di hakiman ku monyet anu parbut nanti roti diparbutkeun kucing jeung anjing. Ulang gede teuing kasih kucing geureut geuning. Gitu ngomong deui si anjing gitu geureut deui gitu. Mungkin bokil leutik kitu nanti. Nah eta mah jadi termasuk hakim hakim. Hakama ya hukuman wa hakimun. Wada kama hukumun hakimun ayeuna jairun jadi hakim anu lacut. Nyata mah ngahakimanna eta mah teu mapikeun hakim anu gede heula. Urang termasuk bapana ngahakiman kana jadi anakna kitu we heulana. Urang jadi hakim ngahukumanna, ngahukuman urang kana jadi pamajikan, ngahukuman urang kana jadi anak, ngahukuman diri urang. Da urang teh bisa tuh ngahakiman. Da urang teh kudu hakiman mana ngahakimanana urang meureun wayahna ieu awak takujur teh kudu dibawa kana jalan anu mana. Ngahakimanana kudu hakumullah kana hukum parentah Gusti Allah jeung Rasul bisa. Engkau kana hakiman batur lan hese pan hakiman batur masuk jadi fitnah begitu. Eta kahiji jadi pamimpin jadi hakim anu jair. Kadua puasani goliul mutakabirun termasuk nu kadua teh sobat aing teh jalma anu sugih bari jeung sombongna, jalma anu sugih bari jeung takaburna. Eta tong beunghar jalma mah bisi urang apes iman begitu. Mungbar tenan buncir leuit loba duit gudang gedong sawah tanah imahna ruyulaya engke saarna pang manehna pokona mah. Tah kitu. Entong disebutkeun nu beunghar, da mah nu beunghar mah Gusti Allah teu saeutikkeun nu beunghar jadi fakir, nu fakir jadi beunghar. Allah agung, Allah kawasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Makuduna kana teh mah jelema anu mampu, jelema anu sugih, ka jelema anu mampu jeung sugih teh sombongna jeung takaburna. Eta teh sobat aing ceuk cara aing atuh ngapleug imah teh gedong. Cara aing kendaraan mah tah anu kitu teh eta teh sobat aing ceuk iblis jeung setan teh. Naudzubillah summa naudzu sulit kita. Duana wasalisu tajirun hainun. Anu katiluna teh sobat aing teh tajirun wong kang dagang nya. Tah kitu. Hainun wong kang cidra. Jadi tukang dagang anu cidra hukum ya. Tah kitu. Hukum mah teu cuut kanu hideung, teu ponteng kanu koneng. Hukum ti Allah, hukum ti Rasul. Sabab ari hukum mah wahyu ti Allah. Wahyu ti Allah wadun ilahiyun li ukuli salimati darwayan dunyan wa ukhron. Jadi wahyu ti Gusti Allah keur ka jelema anu berakal keur kasalamatan di dunia jeung di akhirat. Pait peuheur ladahaseum teu bahasana bahasa urang. Hukum ti Allah mah ulah minta dihampura eta mah. Da pait peuheur oge ti Gusti Allah kitu. Ta termasuk ayeuna sobatna aing teh tajirun hainun tukang dagang anu cidra. Berenang namun teh mah kitu anu 1 kilo jadi 8 on cidranya. Anu 1 liter jadi 3 liter jadi 1 liter kurang canggeum 2 canggeum cidra. Anu nyeritakeun beser 5.000 lah kitu. Candugi kana modal padahal geus 3.000 meulina oge. Tah cidra ya. Nah, jadi termasuk dia jalma mata kanu bakal dipayungan ku Allah ilul yaumul kiamah aya dilul yaumul kiamah papayung di hadapan aras di poe kiamat teh termasuk jalma tukang dan hese teh tak kitu nu jujur teh ieu mah teu nyaritakeun kitulah kamari dibuktikeun dina budak meuli anu di pasar teh meuli teh 1 kilo geus sakilosak mah 10 on nya hargana sakitu di kilo teh pada saking ada 8 on. Aduh, aya karunya kan dagang lamun saumur aya 10 orang kali 2 on. Lamun saumur-umur kitu, walau mau dibere barokah tah usaha. Bakal dagang ti muhtah bakal kana ti ngudaki.
bahkan eta ngarugikeun ka dirina sorangan. Oke, eta teh patut teh sajujurna engke teh amal nu bakal dipertimbangkeun di hisaban yaumul qiyamah. Naudzubillah summa naudzu ada cek aing teh lah. Cara kamari bahasa sim kuring. Teh man tong milu ka pasar, man tong milu ka warung. Geus iman mah cicing di masjid. Nah, itu gitu. Jadi lamun milu ka kantor aing mau bisa korupsi, milu ka pasar mau bisa ngurang timbangan, jeung mau bisa ngebohong. Sebab naon iman mun mimilu. Iman teh. Aing teh pan beriman, aman tu billah, aman tu bi rasulih. Wa kita jeung satuluyna. Pan urang teh iman mareuna. Ari iman teu milu mah iman di masjid tungkul jeung di madrasah teu ngaji teu salat. Nah kitu teh we. Naudzubillah min sabaraji eta. Karak tilu, piraku dituna dari terbulan gini. Awetnya, bener ya mah awetnya. Jadi termasuk kahiji, jadi hakim anu lacut, kadua jadi jelema nu sugih nu mampu nu takabur, katiluna tajiruna inun tukang dagang anu cit. Harus teman lebih kalima itu paratkeun anu kagokkeun angkat. Warabinu saribul khamr anu kaopatna sobat aing teh jalma tukang minum arak. Wal khamisu al qatatu kanu kalimana jalma qatatu teh urang nama tukang ngadu-ngadu. Ngadukeun eta mah teh rek ngadu hayam, rek ngadu domba, rek ngadukeun jelema. Pokona mah ngadu. Tukang ngadu-ngadu mah natu eta teh sobat aing. Dia jeung sobat kumaha kasting sobat mah ngagarekan cocoklah geunah estibra geunah neuleut TV geunah minum ti kopi daekan teh nyeliwati kitu kiai mani tah bener nyaram salah kitu malah nu halaeun mah hayo hanya pakan aing ngajongan aing ngaji meureunna alat taladak kalakuan ratu tara hukum pamarentah tara nyiksa nu ngahukum jeung nyiksa teh akhlak talaga kalakuan urang Al-Qur'an terus hadis Rasul terus dicontohkeun ajengan mapangmacakeun pangnepikeun ti Allah jeung ti Rasulna mun bisa macana mun bisa nepikeun mun ongang deui teu wani mah panarna jedog ge ngandang jalma man katipa lil ilmi malunun lillah sajelma nu nyumputkeun kana kanyahona, sajelma nu nyumputkeun kana ilmuna, malunun lillah bakal dilanat ku Allah. Nah, sinsona hitung tarikna beunang ai hak ti Allah jeung ti Rasul mah da urun meta dihampura. Ngan lamun kasalahanana eta mah kudu dihampura. Tarikeun teh mah hak ti Allah jeung ti Rasul mah tadi oge wayahna eta kula tuturkeun hideung konteng kanu koneng anu asa kagepak kalampot leupat teh alat talaga kalakuan urang gara-gara urang ngabun nafsu ngumbar amalah ngayonan kahayang iblis jeung setan kudu nanti urang teh jadi musuh satru kabuyutan iblis jeung setan ulah jadi sobat setan sakitu we setan mun lain mayon. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw